Assalamualaikum, hapunten baraya sadayana. Alhamdulillah ayeuna dinten Jumat deui urang ngadamel ka emaman kanggo marurang kali baraya. Urang siapkeun we ieu bahan-bahanna baraya sapertos anu dina video baraya. Teras we biasa dicampur-campur baraya. Ta ieu tadi ragi anu tos ngangge cai haneut tadinya baraya. Teras we diaduk-aduk dilebetkeun kana ieu. Teras sambihan cai saalit diaduk-aduk oge cairna saalit-saalit we nya. Diperkirakan we supados henteu lembek ting atanapi henteu heras ting baraya. Teras we diaduk-aduk we ku tangan baraya saparatos kitu pamintos nyampur sadaya nembe tambihan we ku minyak sayur baraya saalit. Teras diaduk-aduk deui saparatos kitu urang istirahatkeun heula sajam baraya ngangge serbet. Ta ieu parantos sajam baraya tu rada mengembangnya baraya saparantos kitu urang potong-potong heula baraya urang dibagi-bagi heula saparantos kitu urang giles we ku ieu tah abdi mah ku gelas baraya. Saparantos kitu urang keureutan nih baraya tuh nya tos terang berenannya bade ngadamel naon. Urang dedetkeun ku tusuk sate baraya tuh ditumpuk deui ku nu adonanana. Teras tuh janten kieu baraya tuh urang goreng we dina minyak panas baraya, hati-hatinya baraya si seuneunan tong ageng teuing supados henteu tutung baraya. Dibulak-balik baraya pamintos koneng nembe urang jait we baraya. Tah saparantos kitu urang packing we kana kresekkeun we baraya. Tambihan we saos baraya sakitu we panginten ti piribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.